Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat. Sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Langkung tipayun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel dina ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi anu kungsi kuring dipika hormat, dina ieu waktos sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira. Sangkan katelebihkeun tina ieu tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Marsihan salira atanapi ibak. Maresihan kuku nyikat waos anu rutin. Eta conto anu sebat hirup anu sehat. Conto anu sanesna miceur runtah kana tempatna. Ngiduh ulah di mana wae. Batuk atanapi bersih kedah nutupan bahang. Pala hadirin sadayana rupina dicekapkeun sakitu anu kupihatur kurang langkung mugi tiasa diampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.